takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng tepang deui sareng simkuring dina paripaos Sunda. Nya, aya hiji paripaos atanapi paribasa anu nyebatkeun takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Nya eta hartosna hiji perkawis anu tiasa kaalaman ku saban jalmi teu tiasa dipondah. Contona maot. Teu aya anu tiasa sumingkir tina pati, sumingkah tina ajal. Sadaya jalmi pasti maot, bakal maot. Sapertos anu disebatkeun dina pitutur hirup. Saban jelema kudu maot ngan sakali tuluy dibawa ka pangadilan. Tah pamugi paribasa ieu tiasa janten panggeuing kanggo urang sadayana supados urang teu kajongjonan yen kumelendang di alam dunya mah henteu salamina. Cag duy ka dieu heula nya permios.